A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadratin khususan Nabi Yusuf Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malakan wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirr wa ila hadratin khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Yasin Masyari wa ila khususan Mama Pakih wa ila khususan Azalani Gopar Allahum dunubahum Assalamualaikum warahmatullahi bil barakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha ari katiluna tina syaratna anu 5 ayyakuna eta yen bukti itu pantel bidunil hailin eta henteu aya halang. Walau kana maka lamun bukti itu pantel bihailin eta make halang. Walau rokiqan jeung sanajan ayana halang eta ipis pala naqdo maka henteu batal wudu. Wa minal hailin jeung satengah tina halang malau kasura ari lebih loba ya, malau namun loba naon alwasohu daki lil mutajamidun anu teas nu kandel alal basyarati dina luhureun kulit min gubarin dina kakebul bihilafin halna perbedaan ma laukana lamun bukti itu kekebul wasyakha nya daki lamun bukti daki minal argin eta tetep tina kesang paina lama sahu maka sanyanyana nyabakna itu ku daki yang kudu eta batal pantal lianau karena sanyanyana daki sorok eta jadi ya daki kal juz'in eta seperti juz minal badani tina badan. Badan ya masih kene dina batal wudu anu nomor katilunya. Batal wudu anu nomor katilu teh nyata pantalna kulit awewe jeung kulit lalaki eta anu pada gede duanana eta dina pantalna kulit awewe jeung kulit lalaki kamari aya 5 pirang-pirang syarat. Nomor syarat nu kahiji nyaeta dina salah sahijina anu kahiji teh kudu bukti baina muhtalifah dzukurin wa unsa jalma anu lalaki gitu. Kulit lalaki jeung kulit awewe jelema gitu. Da kamari jin oge meunna batal sani kamarinya. Terus syarat nu kadua kudu kulit nu pantalna ulah kuku, ulah buuk, ulah huntu. Lamun kuku panjang pantal kuku teu batal. Lamun buuk pantalna buuk teu batal. Atau huntu teh nyengir teu batal ya kamari teh. Nu kadua. Ayeuna syarat anu katilu tina pantal kulit lalaki jeung kulit awewe teh nyata
ayakuna bidunil hailin palau kana bihailin walau raqiqan gitu eta teu make pantal nanti teu kahalangan pantal nanti aya teu sa menghabis terus melihat kasih pantal kulit nanti teu make halang kumaha cenah ieu mah halang lagi ipis katanya halang teh ieu pantal kulit awewe jeung lalaki ngan kahalangan teh nu ngahalangan teh ipis jadi tadi ayakuna biduni hailin palaukan nabiha ilin walau raqiqan pala naqbo dina syarat anu katilu nyaeta yen tabukti paantalna itu lalaki kulit lalaki jeung kulit awewe bidunil hailin henteu make hahalang tapi ieu mah aya hahalang nya ipis katanya hahalangna teh kumaha cenah lamun kitu tah Ijaen pantal kulit jeung awewe nu mana eta manehna keur ngalaksanakeun dawam wudu nah hiji mangsa eta kijaen teh naik mobil teh naik kereta api teh naik bus santeuna dina kendaraan teh pagiling gisik eta awewe teh nya aya awewe aya lalaki pas kijaen pantal kulit didinya jeung awewe cuma eta kulit ipis kahalangan teh ku bahan anu ipis palau kana bihailin walau raqiqan palau kana maka lamun bukti itu pantal bihailin eta make halang atau aya halang walau raqiqan jeung sanajan aya halang eta ipis eta kalau kanya sanajan halang eta kumaha eta pala naqdo maka henteu batal wudu eta teu batal wudu sanajan ipis nya tina eta halang eta ya anggar kahalangan nanti pun ipis non seperti lah anu carang gitu kahalangan ajengan cenah kuring teh yeuh tos barang gawe bijil kesang gawe nate dina anu loba kakebul teng di jalan teng di mana eta kijaen nepi ka kesang teh kanal daki teh kanal daki atau kekebul napal dina awak anu kesangan jadi daki daki jadi daki dina awak teh kanal eta daki terus misalkan eta pantal kulit jeung awewe jadi kahalangan teh ku daki kanal ting daki nanti sabaraha senti tah kumaha cenah eta batal teu wuduna eta batal teh wuduna ku ayeuna daki eta etanya saur di dia wa minal haili jeung eta satengahna tina hahalang malau kasurul washu malau kasura waswari lamun loba kasura lamun kandal non alwashu daki al mutajamidu anu teas waktu teu kanal gitu dakina ala basarati kana kulit min gubarin tina kekebul ladug kekebuan apal kana awak kumaha cenah lamun kitu tah yang kudu eta
batal kahalangan buka kebul kahalangan kudakin sok sanajan kandel gitu. Nah cenah make batal pan eta kahalangan kudaki gitu. Li'annahu karena sanjanya na eta pantal na kulit awe jeung kulit kalaki sanajan kahalangan kudaki sorok maka jadi itu pantal na eta kal juz'in eta seperti juz minal badani tina badan. Itu daki sebagai bangsa badan. Itu. Kumaha lamun taneuh kana beda deui taneuh. Itu. Henteu batal taneuh mah. Ai kubaku kain mah sanajan tipis eta kain pantal kulit pak ente teu batal. Jadi syarat anu kartilu pantal kulit lalaki jeung awe nu matak ngabatalkeun teh nyaeta syaratna ulah kahalangan kunaon wae oge gitu. Sok sanajan eta nu ngahalangan berbentuk bahana anu ipis eta teu batal. Kahiji naon kamari? Kahiji pantalna kulit jeung awewe batal wudu. Nu kadua syarat nu kadua salianti batal teh salianti kuku huntu buuk. Aya di nu ngajelaskeun batul main mah sikip anon cenah gitu. Jadi ditoel kuku mah teu batal pantal ku aya awewe urang kuku teh panjang nepi ka 5 meter. Nya tong kagok tanggal lamun ngaranna. Toel awe teh teu batal. Atau buukna buk awe teh panjang. Cabake buukna teu batal. Atau huntuna cenah nyengir we awe teh toel huntuna teu batal. Gitu. Syarat nu kadua. Syarat nu katilu naon? Gitu. Syarat nu katilu teh ngajadikeun batal teh ulah aya hahalang. Lamun aya hahalang mah teu batal walaor roki kon sok sanajan ibis pala nakdo makan teu batal wudu. Robiuha ari kaopatna tinu 5 pan 5 syarat adanya. Syarat pantal kulit laki jeung awe kan ngabatalkeun teh. Ay yablugha kullu minhuma. Salam. Siangan, kepentingan, awas kata jongla. Set. Ay yablugha kullu minhuma. Ay yablugha eta yen nepi kullu naon kullu hiji-hijina tina itu lalaki minhuma ka awewe haddal kibari kana batasna gede yakinan halna yakin. Wa huwa jeung ari haddal kibari pihaki rajulin dina hakna lalaki eta jalma man eta jalma balagha anu nepi ieu jalma hadan kana batasna tashtahihi anu mikahayang ka eta jalma pihi dina had batasna urfan cek uruf adat uruf teh. Dawatu tibai naon pirang-pirang awewe anu boga watak asali mati anu salamet minna nisai hana tetep ti awewe kasaidati seperti kana saidati tegasna nafsi ya dirina. Nomor kaopat syarat nu kaopat teh nyaeta naon? Nepi na kulit awewe jeung lalaki nage al-kabari al-kibari pada gede dewasa baleg. Udah kletik mah teu. Udah kletik mah teu batal udah kletik mah. Anu ngabatalkeun teh nyaeta anu pada gede. Atau pantah pakai sahwat cina kumaha menawa sahwat gedena ya apa anta kulit ya jeung awewe tapi teh aya sahwat. Olah sahwat dan sana jan teh aya sahwat tetep batal mere jeung sajeng nini batal. Moanya budak leutik
Ya budak umur 5 tahun pantau kulit ya. Adeun teh budak leutik mah. Kitu nya. Eta. Anu ngabatalkeun teh anu gede urpan cek urut katanya. Gede ama awewena awe kumaha? Awewe anu geus dewasa lah, geus balik awewena. Nya diperkirakeun 15 tahun, 12 tahun bisa bata 12 tahun ge. Gitu. Awena oge nya. Eta minin nisai tetap ti awewe kasaidatin nafsiyati seperti Sayyidat Tagasna Nafsyah binti Hasani putra istrina Sayyidina Hasan bin Zaid putrana Zaid ibni Sayyidina putra Sayyidina Al-Hasani Husain anu jadi sibti cucuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiya mugami karida sallallahu salanahu ka Sayyidina Ali eta batang wadalika jeung ari itu nepi na batas bi ayamila eta kalawan condong qalbunil kanisai ilaih iya mila qalbu eta kalawan condong qalbu naon hate til kanisai itu pirang-pirang awewe ilaih ka itu jalma nepi na kulit teh wapil mar'ati jeung dina awewe man jalma balagho anu nepi ye jalma hadan kana batas yastahiha anu mikahayang ka eta jalma pihi dina eta batasanana urufan cek adat dawal tibai sanu ngabogaan watak salimatin anu salamat binarizali alna tetep tina pirang-pirang lalaki gitu. Itu jadi batal nggak gede gitu batal kalau lakina rek awen batasan awen batal mesti dikahayang gitunya tapi no anu condong nama anu ukuran balik gitu lah taruhlah lamun dia mah 10 tahun 11 tahun SD kadang sebatal nyari ari budak umur 5 tahun 3 tahun mah henteu tuh gitunya batal kal Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu karido sallallahu sulanu ka Imam Syafi'i wa dzalika jeung ari jalma nepina kulit kawewe bi ayam tasyira eta kalawan huras ngacung min umat itu lalaki azakaru naon lalaki palau balago makalah munapi adu masalah sayyidina rojo jamaraha dan kana batasna yustaha anu dipipi kahayang itu batasna walam yablughahu jang tenapi kana itu had akharu saha anus anu jadi pala nakdo makan teu batal wudu nu dipikahayang teh kumaha cirina dipikahayang lamun panda kulit jeung eta awewe misalkan budak keneh tapi budak keneh oge sir urang teh geus aya ujug-ujug ngacung ngana jero calana teh eta ge batal nya budak ge ka budak oge urang batal eta gitu kumaha cenah lamun kan ini tapi henteu ngacung batal sarua nah make batal geus dewasa geus balik lewati balik geus dewasa di kada luar sa taunya nah gitu jadi batasan teh eta geus aya sir gitu ieu mah budak leutik pantal budak leutik cek tadi budak leutik mah henteu lamun teh aya sir ketika pantal ujug-ujug pangacung nya ge budak da sawat kadang-kadang teh nyawa gede teh nyawa leutik nya pantal mah ieu budak teh alus awet teh pas masakan teh pas antal alana ujug teh macung ka calana teh tah urang batal teh aya sir eta nandanya jadi disyaratkan anu gede dua nana khomisuha anu kalimana tina syarat kelima terakhirnya syarat terakhir adamul mahramiyati eta lain awe mahram walau ihtimalan jeung sanajan aya nor eta ihtimal wal mahramun jeung ari ngaran mahram man haruma eta awewe anu haram nikah wa ditikah
Wayakunu jeung bukti tarimuha naon haramna ya jalma ala tabidi eta tetepana kana salawasna bisababi mubahin kalawan sabab anu diwenangkeun. Nomor kaopat syarat nomor kaopat batal napak kantal kulit jeung awewe teh nyaeta alain mahram atau mahram. Awe mahram eta. Ajengan cenah naon disebut mahram teh. Anu disebut mahram teh nyaeta naon wal mahramu man haruma nikahuha. Anu disebut mahram teh nyaeta lain sabab karena eta awewe anu haram ditikah eta mah teu batal eta. Gitu. Anu ngabatalkeun teh adamul mahramiyatin walau ihtimalan. Anu ngabatalkeun teh nomor syarat nomor kalima matak batal pada jeung awewe teh eta lain mahram. Jadi sah ditikah. Matak jeung pamajikan mah batal. Matak kawin oge. Lamun adil lancek batal teu? Teu. Jeung nini batal teu? Teu. Eta nya. Kumaha mun jeung dulur misan? Batal, da menang dikawin dulur misan. Eta batal. Jadi perkara anu menang ditikah batal. Eta. Perkara anu menang ditikah eta. Ada syarat anu kalima. Jadi syarat anu kalima batal dudu. Dina pantal kulit teh nyata anu kalima. Waalaikumsalam. Anu kalima nyata anu haram ditikah batal. Anu teu batal. Haram ditikah. Disuruh kaya aya mahram, guer mahram, hartina mahram haram ditikah, guer mahram halal ditikah. Mahram, lain mahram ya. Dan sok dibalik. Lalih tiramiha lain sabab karena mulia na ieu jalma wala yaradan jeung lain karena anyar-anyaran ya zulu anu leungit ieu ardi maka mana ardi teh nya anyar-anyaran fahturiso maka diraksa biqaulihim kalawan dawana ulama ala ta'bidi kulapat ala ta'bidi an ukhti jawjati naon dulur awewe na pamajikan lancek kalau dulur awe pamajikan teh berarti dahuan tadi beteng ya ipah ya. Batal teh. Batal. Mana? Eta kantal kulit. Eta. Wa amatiha jangan bapana itu. Nah itu kumanya. An ukhti jawjati naon dulurna awewe jawjatin pamajikan wa ammatiha jeung bapana itu pamajikan wa khalatiha jeung bibina indung pamajikan paina tahrimahuma maka sanyana haram amma udah teh haram na amah dirujukan ke mana ama kana zaujatnya yang huna min jihatin alna eta tina jihad ajami dicanda menampak patungkul bikalaim jeung diraksa ku dawan ulama bisa babin kulapa bisa babin mubahin an binti naon anak awewe al mautu'a anu diwati bisubhatin kalawan wati subhat aya deui wati subhat wa umiha jeung indungna mautuh kamana rujukeunna ka luhur mautu wati subhat Lianal wat subatin karasanya nyana itu wati subat
la yusofu etan teu disipatan wati bi ibahatin kalawan menang wa tahrimin jeung teu disipatan haram wa anil mula'anatin jeung tina awewe anu liana li tahrimi karena haram sababil hormatiha haram itu awenya wawa jeung ari itu sabab eta zina itu sabab zina. Jadi aya wati subhat eta apal atau di subhat teh sare teh jeung saha gitu rasaan teh pamajikan sudah teh pamajikan pek teh lain gitu aya cek awena sudah teh salaki cenah pek teh lain nah eta teh pada teh apa kan nyawa-nyawa beres oh geuninganan lain pamajikan cek asep teh gitu kan dan beres pan kacau alam dunia wati subhat. Wa bi qalim jang diraksa ku dawan ulama la li ihtirami lapad li ihtirami anjal jati nan tidak pirang-pirang bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna tarimahunna maka sanyanya haramna itu zaujatun haramna itu pirang-pirang bojo lihtiramiha nah katanya nyatanya ya munna nah kamana eta nya fa inah tarimahunna maka sanyana haram itu zaujatun nabi lihtiramihinna eta karena mulia fa inahunna maka sanyana itu zaujah yahrumu eta haram zaujah man ala ummami ka pirang-pirang umatna ala anbiya'i jeung ka pirang-pirang nabi aidon di lianahum karasanya nyana itu anbiya min umati eta satangana tina umat kang jana sallallahu alaihi wasallam walau la yadukhul jang sanajan tengaduhul bina itu kangjeng Nabi bilapin karena kajaujatin perbedaan masalah imai amat nah kangjeng Nabi mereka amat menang dikawin pala yahru maka henteu haram imaihi amatna kangjeng Nabi belian meli pabala pada jama belian jadi beli ku urang maka teu haram imaihi amatna balayarum ala ghairihi kalian teh kangjeng Nabi ila ingkuna angin upama bukti itu amat mutu atin eta pirang-pirang anu diwati anu digawean lahu panjenengan sallallahu wa amma jatuh jeung anapun ari pirang-pirang bojo bakiyati sakira-kirana pirang-pirang albani pirang-pirang nabi payah rumu maka eta haram jati nya bojo eta rumu naman bakiyati ala umami ka pirang-pirang umat hosatan halna kalawan tangtu la ala anbiya'i ente haram ka pirang-pirang nabi nikahna waya qalim jeung diraksa ka dawan ulama walali ardin kulapad walali ardin ya julu anu ti heula anil mautu ati naon tina awewe anu diwati pina winahaidin tina saumpamana khed wal maujud syati jeung kapirang-pirang awewe bangsa majusi wal wasar sonyatin jeung kapirang awewe bangsa osani al murtadi jeung awewe anu murtad kunaon
liana tarimahuna karena sanyana haramna itu arba'ah li ardin etanul anyar-anyaran ya zulu anu leungit ya ardina payumekino maka kongang atau hila naon yen tahalallahu ka jalma saman sahane awewe dzukiro anu ditutur pi waktin eta dina hiji waktu panjangnya nomor keempat minyak nomor keempat teh 5. nomor kelima terakhir berarti jadi nomor kelima mah syarat nomor kelima awewe anu teu sah dikawin nu teu meunang dikawin batal rek aya sir nu dewasa katanya adik itu mah non anu menang dikawin anu teu meunang dikawin ya itu entah batal eta teu meunang dikawin teu batal mode jeung inung katanya teu batal kumaha mah jeung mitoha jeung mitoha teu batal jeung inung tere batal teu batal teu jeung inung tere urang jeung inung tere pandang kulit batal teu tempo heula lamun inung terena pernah sare jeung kolot urang berarti henteu batal ada pernah dikawin pernah disarean mah lamun teu pernah disarean mah Pernah enggak pasti. ya pasti pernah gitu ada batal da inung tere gitu mau mungkin dari sareannya inung tere terus enak jeung adi saindung adi sama pangkat jeung adi Adi tere. bisa batal adi tere dan menang dikawin adi tere baru pada tere bisa batal adi tere teh kieu adik tere mah pada mawa bapana mawa inungna mawa tah nu dibawa inung kita disebut dulur pateterean jadi bapak tere adi tere inung tere gitu eta bahasa tere di mana mimitina eta tere eta jadi batal Adi saindung tapi beda bapak. tuh tebal saya indung angkat rek adi rek lanceuk rek mah ngan pada lamun urusan wali saya indung bisa kunaon Sebobo. lamun masalah ngawalian ti jajaran indung mah ulah bapak aki aya uwa disartib bapak lamun dulu sa bapak teh mah lamun dulu sa indung mah ulah gitu alan boga adik sa indung teu meunang ngawalian gitu sa indung lamun sa bapak mah eueuh sasaha pisan ye bapana eueuh akina eueuh wana we teh urang jadi lanceukna Kuat kan. kuat sa bapak mah leuwih kuat mun aya nu sa indung sa bapak leuwih kuat tu sa indung sa bapak Enggak yakin. bapak kalumparkeun hakim yakin emang udah geula Tapi emang aya yang mau aya, tapi dua yakin kan. oh nya eta teu meunang saperti eta tujuanna naon ya kadang-kadang ngawakilkeun teh eta naon teh ngawakilkeun wong ade tapi da alus-alusna mah hadir teh dan anu disebut wali hakim teh hak kudu hakim ulah urang saha hakim teh nya anu ditentukan hakim petugas di pemerintah we kepala KUA gitu kan mun ku urang kumaha lain wali hakim tahkim hakim dadakan diwakilkeun itu kayak dina bab nikah
wallahu a'lam bishawab. Bala bating lah biar ya mata mah ya we.